ngahaturkeun boboran siam ti saung Abah Uju ti dieu ti pusat. Ka Bapak Suhartoyo wilujeng ngaleut kopi ya gara sareng Abah di dia ya. Mudah-mudahan itu apa sidang teh cepat selesai. Nikmat. Bakona keluarkan dong yuk. Aduh itu di Kopi na oge merek ieu atuh tah, merek naon dah teh? Udai. Lain ieu mah. Bintang. Oh iya mah taun. Aya kopi merek Bintang. Cikan gede kopi teh. Bintang lain. Hah? Oh, toko emas. Toko emas Bintang. Hah? Kudu mayar ka Mang Jojo ya, dipangiklankeun ku Mang Jojo ya. Toko emas Bintang. Mang Jo. Oke, kitu we ka Bapak Suhartoyo di Jakarta nya. Di Lujeng ieu ya abdi mah ieu nuju ngaleut ieu kopi. Hapunten ka di Abah anu di Kalimantan, anu di Jambi, anu di Pekanbaru. Pokona di Puntah kitu sadayana atuh minta koman dari ieu mah. Hapunten di Abah ka di Abah kasadayana we nyangakeun pembaran siam. Izin minal pak izin lahir batin. Wan ya anak lulur can ka dia can kana ngorak TV lamun teu ka dieu mah bae Abah we kadinya deka Kalangsari ya Kalangsari ya kenal kadinya lah ya Arab Mun bisa mah ayeuna gitu ka dieu ke nangil cai urang ngopi gitu. Lamun tiasa menjungan ayeuna mah urang nyu kopi tah keur di dulu ke sini lagi ieu lagi Aya kopina nawaran kopi teh. Aya. Ngopi jeung bako aja jeung bako. Lain bako. Jeji. Jeung rokok jeji. Anak dulur, anak baraya. Baraya mah anak dulur mah. Tah, jangan sekeran.